Bismillah kecap wiwitan a'udzu edan fardu nampi nuhun kasadayana tos tiasa sumping dihaplahna berkah ieu. Mudah-mudahan niat bapak-bapak sadayana niat sae sing dibales deui ku kasayanana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna ibados bade ngaos Bismillahirrahmanirrahim. Urang kawitan ya dina acara bukakan sejarah yang sebenarnya. Sebelum 1 Muharram berarti belum ada tanggal Muharram. Ketika ini 1 Muharram diperingati, maka keluarlah yang namanya Bani Israel. Bani Israel itu adalah menyatukan antara Islam di Nusantara dan Islam Arab Timur Tengah. Maka di situ ada kalimat Bani hei kaum nu aya di Arab, hei kaum Quraisy, hei kaum Nawawi, hayo urang bapak ya urang geus bersatu. Sok aya paribasa nasi menjadi bu geus nu baheula ulah diungkit-ungkit deui. Ayeuna mah urang babarengan, urang silaturahmi. Tah cek Hasan jeung Husain. Tidinya disebut Islam Quraisy, Islam Wawi anu dicana ku Ansor sinarang al-Muhaji. Ieu bukti nyatana nyaeta bubur ayeuna bubur suro tah buktina eta ai suro teh lolobana mah di mistis loba jurig. Astagfirullahaladzim, lain kitu. Ini perjalanan Islam antara Islam Nusantara dan Islam Mekah. Maka diadakanlah oleh para leluhur kita, para wali, para nabi, dibikinlah suatu acara pertemuan keluarga besar. Alam tara kaifa qala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijilin wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Bubur sura. Bang, ayo bang, mainkan. Bubur.